Bawang daun. Daun bawang ya, daun bawang nu saya nu maneh. Mana daun bawang, Pri? Iya tah koplok tah ieu tah. Daun. Heeh nu saya. Heuh, nu aing. Dijual mah aing butuh 10 ribuan. Moal. Nah moal kumaha. Udah mana-mana yang nage bawang daun atuh, Pri. Heuh pani teh bawang daun nih sia. Astagfirullah. Daun. Tak bisa kupilih, namun harus ku jalani. Tah, nu nyieun lagu teh teu semata-mata nyieun lagu eta teh aya maknaan. Takdir teu bisa dipilih tapi kudu dijalani. Berarti takdir emang aing kudu kieu. Ngan nasib mah cenah bisa dirobah. Berarti nasib aing bisa berubah. Kan jalma mah ukur aya duanya berpasangan. Beunghar miskin. Kasep betan. Kapan jalma mah kitu? Aing ayeuna can beunghar meureun. Pasanganna miskin. Lieur anjir ngurus nu kieu mah. Namun dipikir-pikir mah anu beunghar jeung nu miskin moal rame lamun beunghar kabeh, moal rame lamun miskin kabeh. Asep betan. Tapi kriteria aing mah aya kabeh di dinya nyai. Nya teu gablek, nya betan. Pilihan kumaha aing ngarobah nasibna atuh kieu mah minimalna atuh betan teh beunghar. Atawa lamun beungharnya betan kieu ge tapi da beunghar. Anjir. Awe lah aing sieu dah. Umpangan aing nempo latu tumbuhan. Hey kenalkeun ieu si Ziwa Oh dirimu. Astagfirullahaladzim. Kesan nunda di dia tuh. Aing jadi tuh khusus nyanyi aing. Aku di sini. Apa deh kapal di mana? Rek tadinya biasa pegawaian rutinitas setiap sore. Anjir, syukur atuh saya jadi pengusaha mah nya. Mantap. Ngece. Pan heueuh eta teh kumaha deui dari kepegawaian mah? Sanes pengusaha Upi, nah eta mah leletikan. Kapungkur pengusaha mah. Ayeuna Mah pengusihi. aing geus mangga dilajeng ti payun abi ti pangkar. Moal sareng. Ayo atuh sareng bilih 3 jebur abi ka di sareng mah nya. Alim ketang sasarengan mah. Biasana sok ieu geuning kau. Oh, atuh da sasareng mah juga suki kudani sareng. Sok mangga. Itu biasa pada nyiram. Nyiram naon? Rumput Ya, tetangga. Tetangga. Hebat ayeuna mah pengusaha kana sagala rupa. Ayeuna kamari kana cuci motor. Ayeuna kana nyiram naon eta? Nyiram tumbuhan. Oh. Ya alhamdulillah alit-alit ogenan pan saeyeuna anu penting janten artos. Ya udah tina alit jadi ageng. Kok da omong teh alit teh jadi ageng ya. Alit lah dikit teh tadi usap jantungnya ageng. Terus lah. Terus alieur abi kira. Mohon abdi pada ngurus suatu tumbuhan. Oh, Ya. mohon mangga. Mangga Upi. Mangga kapelih ditu. Mangga. Ya ngebor aing. Aduh. Kepelakar aing nih. Ararek kieu euy. Nah, emberna nya. Sampai ieu we. Papua. Tinggal dicebor. Di balong. Muteran pakai ngising ieu balong lagi bersih. Angge ember al. Ye. Harus balik deui wae. Iya biasa pan lepas jalan abdi. Lepas jalan. Tepat jalan. Mohon. Duh, gitu cek urang ge kudu loba tatanya. Pan gila. Jadi lupa bertanya sesat di jalan. Ku ember bade ku ember. Eueuh pugu ember teh jigana teh anu nginjem ieu teh. Ku ember. Moal lah. Ya. Itu ember.
sarua geuringna. Rek naon atuh? Kalau kang ngariweuhkeun, rek mamantuan. Nih, ningali we pan pausaha ya teh. Aang Jiwong teh terkenal ya teh jadi pengusahanya. Tinggal para henolnya ieu nya. Apa pelakan orang alhamdulillah ya nama apa itu? Boleh. Lagi. Ya halus. Domboretnya. Nah, daun. Aya bolehna dihandap eta teh. Oh, ieu teh daun bawangnya. Mana? Iya, Daun. ini daun bawang. Daun. Dik daun. Kapan di pasar ge abi man eta nu kijang ngajen dog teh geuning. Hah? Bawang daun. Endog mah tina hayam. Aya tina tatangkalan endog. Asal ada lieur aing mah. Sidik itu di mana-mana geus daun bawang atau bawang daun. Daun hungkul. Kieu daun di daun boret. Nah, udah gerentasan ope. Henteu abi ningali Ang Ciwong teh rajin asli. Hebat. Rajin. Sanesa urang menyebut kitu teh tos seueur unggal nu ngalangkung eta nyebutna kitu. Rajin. Nganyebatna teh abdi teh pika sabeuleun deui balebah manehna. Ageura pan ieu pelakan daek lamun urang sayang tubuhan berarti sayang ka sesama ka jalma tapi aing teh meniti pika keuleuh ku batur atuh ope aing mah mirujit. Keun bae eta urusan batur ai abdi pika keheul mah nu penting mah urangna eta mah da geus puguh. Dah daek kadale mangger we jeleh atuh dah. Hah? Jelek. Jeleh. Ulah sok kitu kan we da ieu ngamukna ka batur ulah ka uing mah cuma ngobrol ngungkul. Nu aya we. Gaduh masalah naon jeung abdi pan henteu. Eueuh ngan aing jadi kaboa rujit. Oh, gitu kan we da eta mah nu nganilai mah batur nu penting mah urang akhlakul karimah. Naon artina? Hanteu. Nu penting mah orang harus berakhlak baik gitu. Ah atuh kikil. Ini rarujit. Iya. Rarujit aslina. Geus atuh kieu we nya. Ang Jiwong keur eta. Naon? Go ember teh ente go ember kumaha? Wah, erek mah resolusi teh pangmawakeun emberna ieu mah. Depan teh apa? Ang Jiwong teh tadi teh salah jalan gitu anu papang tadi teh pas papang kita rek ka mana gitu ulah ke jalan ya mah kalau ke wae atuh. Cicing lamun we jalan ku ciki ih kuring ieu teh. Deng. Ulah sok gitu atuh eta teh boga perasaan. Oh ya kali curhat tuh nya. Nya mun ti tadi atuh. Ya. Hanteu Maaf deh atuh, maaf ulah sok loba marah-marah teh kolot teh. Kumaha? Kolot terek kolot. Ngorak kieu terek kolot. Oh, orang kene. Dembolan apaan? Cek aing na awi ku kulutus jeung ku kulutus. Ieu rarujit tuh sa temantuan na cacang. Ah urang heula. Mengapa tidak? Sarkim, Rangkulin. mana? Ya polisi mau lepas tingkat tanya kai. Di bisa atuh urang teh bisa meresolusi dan nunjukkeun naon ditanya teh meuli suka terus pisan. Solusi naon? Ka mana nanya atuh? Cuma resolusi gina na itu mere duit na koplok. Kepoek naon atuh nanya-nanya. Pan urang teh jeung jalma teh kudu silih patanya ulah sok Lah. teuing. Ditanya na perlu kitu mah aing penting. Ini kena aing tong ditanya. Heh, ka mana? Meuli bawang daun. Nanya wae sia mah. Ya, bawang daun. Heeh. Bener, betul bawang daun. Anda nanya dengan tepat ke orang. Si Jiwong. Hah? Coba si Jiwong makan bawang daun, ayo barahenol daun teh. Erek, Mana? manehna adalah di sisi balong di kebona. Bukan Si gitu. Butur mah. Bukan Boga anjung. Asina tupan anggrek ku yang di bejaan mah. Sok iosan itu yang ku jalma teh. Oh gitu meuli wae kasih kunjuk euy. Aing daripada ka pasar era aing kikianan. Susuk aing bara rijil aing irit ka pasar mah. Aing kasih koplok lah mulina lah. Kayak aya mah. Halo bos. Halo bos. Oh, barangnya udah disiapin bos. Iya, ya siapin dulu uangnya yang 5M itu. Iya, ntar sore dikirim, tinggal diangkut aja sih. Siap, siap. Tunggu ya, itu rekeningnya yang biasa bos. 5M nya transfer dulu lah, buat kita main. Iya, iya.
Oke bos, ditunggu ya bos ya. Ya. Hei, bisnis menggiurkan. Beres euy. Tuh jelema keur gawe naon deui ampun teuing. Kitu gadagna teh. Hai orang miskin. Naon sih sakali deui koplok? Orang miskin lagi apaan? Ngece teh Bagong. Bantuan Allah pas teh orang miskin. Kenalan parab. Tak keur ngurus ieu ya. Nah, lu segitu. Bibit. Gawe naon atuh saya kunyuk ka dieu. Datang ada ngece sia mah. Aing mah ngece. Da faktana kitu sia mah. Gada kikituanan ngerakeun. Duit enak mah mainan duit miliaran. Sia miliar meureun kunyuk. Hoyu we ngabahas miliar. Lompang anggar sia teh. Beli mobil hanto nu diurus teh bisnis miliar tah dolo aing yo. Lauk tuh. Pepelakan nu kieu anjing nu maka jadi miliaran mah. Pada maneh modal ge anggar we di Jarambas sia teh. Nu diuk ge hanto maneh teh. Togolo miliar rujit geus lain deh itu sia yang nira rudat aing teh. Miliar. Aing mah teh nyirikeun, aing mah teh kana banda kitu mobil kitu kieu aing mah. Aing ngurus nu kieu mah aduh, araratu alergi aing mah kokodna aduh. Ye duit aing mah tah dina HP MM-an lagi. Gaya we geus perlente aing mah. Oh iya ngabahas nu kitu patut sia teh. Aing mah kerja nyata sia teh lain aya kakikituanan patut Eueuh gadag. Iya miliar dibahas. Ya kudu naon sia? Kretek. Ece di Gimana ya naon masih begitu. Aing masalah rokok mah sia teh selera teu peda kitu kieuna aing anu mahal ge kabeuli aing ngajual lauk genan. Betnya aing ayeuna beukina nu kieu kudu meuli anu teu beuki urang sih mah teu ngeunah. Cik neuleuh ka dieu aing rokona. Naon deui sia Neuleuh aing eta kretek aing tah. Nu kieu patut. Oh yu we ngece teh aing teh sia mah ih. Cing ku aing dicobaan ngeunah henteu na ka dieu. Parekna. Nyobaan aing mah. Rokok jama miskin ngeunah henteu. Anggar we disedot. Nyobaan aing mah ngahargaan ka jama miskin kan kudu rata. Miliar we nu diuruskeun sia miliar ya udud menta. Ieu aya udah lagi lah. Tah, ieu mah kapaksa wae ngahargaan aing mah karunya ka jama miskin. Kalau ngacaprak anggar we disedot mah teh. Ngahargaan kan jama miskin di HP disadap wae di ongko ampun. Halo, Bos. Oh. Aya 5 kintal. Siap, eta duitna transferkeun heula atuh. Saem we saem. Oh, saem mah. Ieu keur di kebon ieu. Iya, Bos, kana perlu gawe biasa ieu. Aduh. Bos. Aduh eta bangus. Siap, Bos. Bangus tangeunana goblok nu penuh gawe. Bos rokok di bawah sia teh. Kelakuan ini mau maju-maju hirup mana ya juga kitu patut. Aing boga baturan naon wajah si Didi Acan. Ungkat. Lukanya. Oh, Aing angus di pegawai hayu we nu kieu jeung nu kieu tuh aing teh geus pugu kudu nage aing mah jadi pegawai kantor. Ini mana aing teh dokter Randes Jiwong. Aing sebenarnya mah Naon sih meni riweuh? Minta waktu sorangan. ya tukeun bae aing mah keur ieu we keur kesah kehidupan sia teh. Naon kitu? Hah? Naon kitu? Keur keluh kesah kehidupan cak aing teh. Meni riweuh itu babledagan kitu. Oh tuh riweuh biasa bae urang mah emang geus biasa kieu sia teh Pri. Aya bawang daun saya. Hah? Bawang daun saya. Mana? Ieu. Mana bawang daun aing maneh? Iya bawang daun ieu. Daun, bawang daun di mana sia teh? Kudu daun. Bawang daun. Daun bawang ieu, daun bawang nu saya nu maneh. Mana daun bawang, Pri? Iya tah koplok tah ieu tah. Daun. Nu saya. Nu aing.
Dijual moal aing butuh 10 ribuan. Moal. Nah moal kumaha. Udah mana-mana yang nage bawang daun atuh, Pli. Heuh pan ieu teh bawang daun sia. Astagfirullah. Daun. Heuh daunna daun bawang. Ih, dibejakeun daun. Daun bawang mana? Bawangna daun bawangan aing moal ngabobodo, Pli. Lamun aya nu meuli daun ku aing dibikeun ieu. Heuh ieu teh ngaranna teh bawang daun bawang. Daun bawang apa daun bawang apa daun teuing. apa daun bawang apa bawang daun? Ah terserah mana eta mah daun bawang bawang daun nu penting mah ieu mah daun. Tah daun bawa bawangan. Oh geus ulah loba omong dijual mah aing meuli 10 ribuan. Butuh aing di pamajikan aing, titah meuli bawang daun aing. Heuh da titahna ge beli bawang daun atuh, Pli. Aing pira ku ngabobodo ke pamajikan maneh ngacaprak ku kuletus ka aing sok kumaha. Datang ka dieu cenah ngabobodo. Urang manitana ge meuli bawang daun ieu mah moal daun. Heuh pan ieu ngaranna bawang daun sia. Daun. Oh daun naon? Teuing aing teu apal ieu pan can aya batian saha. Ieu mah daun. Aing mah melak salila-lila ieu can aya nu dijual. Masalahna aya nu datang ka dieu erek meulina bawang daun. Ku aing teu dibikeun. Urang embung Pli ngabobodo yang ngaran-ngaran bisnis urang teh kudu jujur. Peperieun urang batina saeutik dibere deui teu jujur aing moal manfaat, Pli. Teu meunang eta teh. Kumapan aing ek meuli pan maneh sok ngejualan lain ieu teh. Ih, osok ngajualan pan apal meureun urang ge dagang ieu teh. Heuh aing meuli 10 ribuan ieu bawang daun ieu. Heuh, urang moal mikeun, bisi urang disebutkeun ngabobodo da ieu mah lain bawang daun. Daun. Apa teh ya aya bawang daun? Nya, meureun aya bawangan. Pan ieu mah daun hungkul. Heuh pan ieu mah bawangan, ieu mah nu dietakeun ageunana daunna. Daunna ieu mah. Berarti daun. Heuh daun bawang ngaranna. Astagfirullahaladzim. Mana bawangna? Sok aing mah ayeuna lamun ka ciri bawang mah ku urang dibikeun kabeh, aing mah kabeh teu nepikeun ka ditu kok. Heuh nu kieu mah moal aya bawangan, ieu mah daun hungkul ngan ngaranna ieu teh daun bawang. Tuh, cek maneh wage moal aya bawangan cenah. Pan beus pugu daun. Merek kumaha? Aing sia rek dijual moal. Aing butuh bawang daun. Rek. Heuh aing meuli 10 ribuan. Heueuh moal dibikeun ai bawang daun mah Pli ieu mah daun. Astagfirullahaladzim Aisyah bodoh teh kabina-bina teuing cek aingana ulah ulin wae jeung embe geura koplok ambe teu bodoh-bodoh teuing cek aingana otakna ditundana bujur tuh da sia mah Ye. Li, ye. Urang teh ngaranna ge pebisnis, urang teh kudu jujur. Lamun butuhna bawang daun ku urang dibikeun bawang daun. Ieu mah pan urang teu boga bawang daun mah Pli. Geus ka ciri ieu meureun ku sorangan tah sok tingali. Mana ieu bawangna? heueuh pan ieu teh Sueb ngaranna teh bawang daun Sueb bawang daun ieu teh ngaranna walaupun ieu eueuh bawangan tapi ieu ngaranna bawang daun daun bawang Teu bisa. Betnya ayeuna ukur daun disebutkeun daun bawang. Eueuh ti dituna Pli Gusti. Aisyah diajar tatanik ieu ka saha sih? Hah? Sia diajar pepelakan ieu ka saha? Urang mah otodidak. Pantes cek aingeunan Nah, ableuing sia mah Yo, kabeh ge geus dibere akal jeung pikiran mata kurang dilahirkeun ge urang mah geus bisa sagala rupa teu kudu aing kudu nyakola ka batur cenah teh. Atuh da geus pugu atuh sok wae ya Pli. Sok tingali tah, sok tingali. Memeh ku urang ayeuna dibabetkeun kana wajah didinya Pli ya. Sok tingali ya. Mana daun bawang? Mana bawangna mana? kan nu kieu mah emang eueuh bawangan nu kieu mah eueuh bawangan Eueuh bawangan berarti ieu mah daun. Cek aing teh moal dibikeun aing mah. kan heuh ngaranna daun bawang Sueb Ih, dibejakeun eueuh bawang nageuna. Astagfirullahaladzim Ieu mah daun. Lieur aing ampun teuing. Jadi dijual moal ieu. Moal atuh da butuhna ge bawang daun ieu mah daun teh ah. Emosi aing keur mati tadi capek aing nyaburutan jukut datang deui. Oh, geus aing meuli daun, Meuli daun aing. Tah 10 ribuan. Hah? Meuli daun aing. Ya benar ya dititah ku majikan meulina. Ah, Ku pamajikan dititah meulina naon? meuli daun bawang. Oh, moal dibikeun aing mah ngajualna ge daun. Tah 10 ribuan aing meuli daun. Daun naon? Daun bawang. Moal dibikeun Pri, bisi ke pamajikan maneh ngamuk. Moal. Aing lamun nek meulina daun kakara dibere. Oh, ti tadi aing. Urusan aing erek para sare kumaha genan urusan aing jeung pamajikan aing meuli 10 ribuan. Meuli daun aing. Teu bisa kitu Pri, ye. Teu bisa kitu. Urang bunga bobodo. Aisyah. Urusan aing, masalah ngabobodo jeung pamajikan aing mah. Aing meuli 10 ribuan. Menta aing 2 siki eta. Bina-bina teuing Aisyah. Pamajikan maneh nitah meulina teh bawang daun Pri. Urang mah ngan ukur boga daun eueuh bawangan moal dibikeun.
Urang kajenting kumahanya aing lain ku masalah duit na Pri, tapi urang harga diri seorang penjual aing teh pebisnis Pri. Menya aing kudu ngabobodo geus pugu-pugu ieu teh daun. Mane ayeuna butuhna bawang daun dititah ku pamajikan. Aing geus ngabobodo Pri. Bisnis juga naon kitu aing datang teh jalma karya wae Aing geuna ari sakola teh cenah hakan geura jeung meja-mejana ambe pinter sia teh. Sia mah tuh da ka sakola teh ngan saukur balikan panto sakola teh mantog deui itu da. Geus urusan aing pokona mana kepala si aku mah kitu gegenan aing meuli daun. Kadikeun harga diri Pri. Harga diri naon ai harga sia? diri orang sebagai pedagang ayeuna leungit namun ku urang ayeuna dibikeun aing cuma mengandalkan keuntungan unggul bari jeung teu pira meulina teh 10.000 lain 10 juta. Ayeuna aing kudu hilang harga diri. Pugu-pugu mana teh butuhna teh bawang daun, aing mah boga nage daun, teu bisa. Ye, jeung we neangan ka batur, urang teu bisa bisnis kitu, Pri. Urang mah aing meni ampun dirarujit Ai sia rek dijual moal ieu rek dijual moal. Urang mah ngajual lamun sesuai jeung kahayang anu ek meulina, lamun nu meulina ek meuli daun, ku aing mah dibere kan. Nya geus ku aing meuli daun. Teu ceuk pamajikan maneh Henteu, pamajikan aing geus meuli daun. Aing butuh daun. Bener. Tong ngabohong. Henteu. Jujur aing. Nu bener. Nah, beuti mimiti datang atuh nyebut taek meuli bawang daun. Lain salah eta mah aing meuli daun. Tah teu Sok bisa adekeun. kitu, Pri. Ceuk urang ge lamun paniatan ti ditu teh kudu bener. Lamun ek kita meuli bawang daun ulah datang ka dieu ayeuna ku urang teh dibikeun nyebut taek meuli daun. Teu ngarti urang Pri kumaneh. Cik Pri ulah sok ngabobodo ka pamajikan teh. Mata kualat sia teh hese rezeki. Bahaya teh Pri ka pamajikan mah ku urang teh kudu nyaah, kudu jujur maneh teh. Urang we ge ayeuna belajar bisnis teh jujur Pri, meskipun aing keuntungan saeutik ge tapi urang berkah kana hate. Teu bisa kitu, urang mah jujur. Erek dijual moal aing nanya sakali deui ka sia. Jung maneh balik deui heula ka ditu tanyakeun ka pamajikan ek butuh bawang daun apa daun. Lamun butuh daun ku aing dibikeun, lamun teu butuh mah nya moal dibikeun. Lamun butuhna bawang daun urang mah mere, da urang mah teu boga, urang mah bogana ge ta daun. Sia bener-bener bikin emosi aing. Bener kumaha? Plok. Ya nu bener maneh ek meuli moal. Kan aing tadi geus nanya erek dijual moal. Yang geus atulah ka maneh mah aing ngan aing teu tanggung jawab li lamun pamajikan maneh ngamuk aing mah tong balik deui ka dieu we. Omat we aing mah. Kopta Itu tadi kira mah ribet aing kira meuli 10 ribuan genan kadikeun. Lain masalah ribetna Pli, da kabegenan kudu sesuai jeung kahayang teh. Matak ca aing ge lamun nek indit-inditan ya urang mah omat ngabejaan ka pamajikan. Cicing heula ye. Ieu mah jang kahareupna maneh lamun ceuk pamajikan meuli tomat, lamun ceuk pamajikan meuli bawang daun. Ulah ayeuna ceuk pamajikan tita meuli bawang daun, aing maneh datangna ka ditu balikna mawa daun. Aing mah teu tanggung jawab ye. Jung. Ade eta teh. Hiji deui. Hiji deui. Kan eta 10 ribuan. Heuh geus eta we atuh sia teh. Kurang atuh si cabuk ku aing sia. Teu aing geunang aing mun lain ka babaturan da moal dibikeun ieu teh. Aing watir hungkul. Ngan aing mah mun aya naon aing teu tanggung jawab, Pri. Teu tanggung jawab. Urusan aing. Erek kumaha kitu gegenan urusan aing jeung pamajikan aing. Ya, Teu kudu loba awas, we. ngomong sia mah. Awas we ku aing malah mun pikeun ka momoal aing. Kita tadi rek meuli bawang kieu hungkul wae geus kudu loba cekcok ini sia. Bina-bina teuing teh ca aing kitu tah nu sakolana teu pararuguh teh. Ini sakola tara, udah itu. Dari muruku sunu manehna nu salah manehna nu manyun gitu patut aing meni golo dulu itu. Kira lumayan 10.000. Bina teuing aing perkara daun bawang ge lieur aing. Ya. Mun kita lain karena lain daun bawang, daun. Oh ya. Pasak bikin tanah-tanah lah sekalian. Berat. Bawa ke beta. Anjay.